Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Nisna Febrianti di kelas 10 bahasa. Abdi bade ngawawancara pun biang, mangga Bu nepangkeun heula namina. Assalamualaikum, nepangkeun wasta abdi anu ngimingsi. Dina danget ieu, simkuring bade ngapantosan pun anak dina ngalaksanakeun tugas bahasa Sunda. Nu kahiji naon Covid-19 teh? Covid-19 nyaeta wabah penyakit anu dicana ku virus. Iraha Covid-19 lebet ka Indonesia? Covid-19 lebet ka Indonesia awal tahun 2020, tepatna sasi Maret. Naon pangaruh Covid-19 ka sakola? Pengaruh Covid-19 ka sakola anu biasana sakola dilaksanakeun dengan tatap muka ayeuna dilaksanakeun di bumi. Kumaha cara ibu ngungkulan Covid-19? Cara ngungkulan Covid-19 nyaeta ngalaksanakeun anjuran pamarentah diantarana minimal ngalaksanakeun 3M. Nyaeta mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, ditambah dengan menghindari kerumunan. Sakieu wawancara abdi ka pun biang, hatur nuhun mama kanu waktosna. Sami-sami.